Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca tafsir juz amma karya Ustaz Uus Sohendar. Urang masih dina bab muqaddimah. Ayeuna urang aya dina hanca ayat jeung surat. Ayat jeung surat anu kadua nyaeta surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif surat. Surat secara harfiah dicokot tina kecap surun anu hartina benteng atawa pagar. Surat dina Al-Qur'an fungsina pikeun mager sangkan ayat-ayat teu pacampur. Sedengkeun nurutkeun istilah mah sakumaha dijelaskeun manna al-Qur'an nyaeta kumpulan ayat anu mibanda awal jeung akhir. Ngeunaan jumlah surat anu aya dina Al-Qur'an para ulama sapagodos teu aya anu beda nyaeta 114 surat. Dimimitian ku surat kahiji nyaeta Al-Fatihah jeung dipungkas ku Quran surat An-Nas. Panjang jeung pondokna surat lain ijtihad para ulama tapi tauqifi langsung Kanjeng Nabi anu nangtukeun. Surat anu paling pondok nyaeta Quran surat Al-Kautsar jumlahna 3 ayat. Sedangkan pangpanjangna nyaeta surat Al-Baqarah jumlahna 286 ayat. Susunan surat oge lain dumasar kana rundayan kronologi turun surat atawa ijtihad para ulama, tapi secara tauqifi Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung anu nyusun dumasar bimbingan malaikat Jibril. Awal surat jeung akhir surat. Surat anu munggaran anu katampi ku Nabi Muhammad SAW nyaeta surat Al-Alaq ayat kahiji dugi kalima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat di luhur nurutkeun Syekh Syafi'ur Rahman pangarang sejarah Nabi Ar-Rahiq Al-Maktum turun dina poe Senen peutingan tanggal 2 hiji Ramadan tahun 40 tina kalahiran meneran tanggal 10 Agustus 610 Masehi di Gua Hiro serta umur Kanjeng Nabi Muhammad SAW harita 40 tahun. Leuwih genep bulan 12 poe numutkeun kalender Hijriah. Sedengkeun ayat anu pamungkas anu katampi ku Kanjeng Nabi nyaeta Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Jeung maranehna kudu ati-ati yang hareupeun hiji poe anu dina eta poe maranehna dipulangkeun ka Allah tuluy saban jiwa bakal dicumponan waolas pikeun anu geus dipilampahna serta maraneh moal dikaniaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Ayat di luhur turun salapan poe sabada Kanjeng Nabi ngarengsekeun haji wada. Sedangkan ayat Al-Maidah ayat 3 anu unina al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dina poe ieu kami geus nyampurnakeun maraneh pikeun maraneh jeung kami geus nyukupkeun nikmat kami keur maraneh jeung kami ridho Islam jadi agama maraneh. Ayat anu ieu mah turun dina tanggal 8 Julhijjah nalika Kanjeng Nabi rengsek khutbah Arafah
di payunan 124.000 jamaah haji di tempat anu kiwari diwangun Masjid Namirah. Sabada turun eta ayat sahabat Umar langsung nyegruk ceurik bali hilihan waktu ditalak ku Kanjeng Nabi pangna ceurik anjeunna ngajawab ya Rasulullah teu aya sabada sampurna angin bakal ngurangan. Maksudna sahabat Umar boga firasat yen Kanjeng Nabi sakedeung deui bakal papisahan lantaran wahyuna tamat jeung memang firasat Umar mah sok bener. Sakitu wae hanca urang macakeun tafsir juz amma bab muqaddimah karya Ustaz Uus Wahendar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.